virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten abdi bade naroskeun ngeunaan virus corona. Nyamun sabtu sawios. Naon nu dimaksud virus corona? Virus corona nyaeta virus anu nyerang ka pernapasan manusia. Iraha virus corona aya? Virus corona aya di Wuhan di bulan Desember. Di mana aya virus corona? Virus corona teh ayana di mana-mana. Kumaha cara ngacegah virus corona? Salah sahiji cara ngacegah virus corona nyaeta social distancing. Sawae anu ngalaksanakeun social distancing. Kabeh masyarakat kudu ngalaksanakeun eta. Kunaon sababna jalmi bisa katular virus corona? Sabab imunitas manusia teh sok aya nu lemah. Sakieu wae wawancara ti abdi. Wassalamualaikum